Huap lingkung teh hartosna huapan anu pamungkas tilu janten ibu kali rama janten teh Desi sareng Asena upami dina rumah tangga parantosna janten pasutri pasangan suami istri kedah mandiri kedah macakal nyalira mangga ayeuna paminten huapan pamungkas ayeuna ti mama kanggo Neng Desi di mama kanggo Asena. Salam ya ke sekedapnya. Kalau mama disahakeun sekedap, mama sekedap hiji, dua, tilu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabana. Cium tangan. Salam. Salam heula sekedap. Fotografer mangga salam parantos. Oke. Salajengna mangga mana ayeuna ti Rama apa salah ti Bapak Neng Desi salah mesti kamu kaganya jemputkan karahan salah apa ya mana dipayun bawa salah apa mana dipayun Bapak salah apa maka sekedap hiji dua tilu ampun Bismillahirrahmanirrahim cium tangan bagus salam sama Bapak ditahan fotografer mangga iya teh memberikan huapan pamungkas di janten ibu Rama kanggo hidup duaan nah Asena mah beus ewe 08 sama hawo Asena tos tua atau sahur senang mama aduh mana payun hiji dua tilu ya kan maksudnya huapan kanya huapan kasih ki saroge kabojo ki bojo ka saroge mangga terasa pakai suara yang terkait dia fotografer ya di lintas fotografi kabupaten tua itu ada oh ya kan pikir saya kata kesingatan banget hiji dua tilu ya mangga bismillahirrahmanirrahim aduh nana banget sekarang nyalira bager nyalira atas ketewaan di foto parantos nyalira wanya mahal suara yang terkait aduh mangga salah jengka bade ayah naon tah ayeuna cepengan kan ping aja Asena di cepengan ping sanes kan ping hayang mama gerowok we kana ping aduh ping hayang maksudnya ayam pabetot-betot bakakak hayam mangga ieu teh palawargi pangrupikeun adat budaya Sunda ada hiji dua tilu tarik aduh geuningannya sapi sakada sok ayeuna eta ping hayam teh digegel ku duaan maka digegel ku duaan tapi emang beli bedah saat dua anak beli kondangan celok apa kamana intinya apa ayam kamana iya maka digegel kuduaan hiji dua tilu ya hiji dua tilu tahan agung sajam tahan bawa sajam atau banyak atau tosnya bager mangga parantos nah saparantos ieu ayam kendi sareng olekan sareng harupa mangga nah nya Neng Desi jika teh aduh beli bedas Neng Desi banyak bedas pisan mangga ayam kendi sareng olekan ayam harupan bukan kanggo bisa dilihatkan cepengan harupan oh kanggo bisa nah eta teh harupan diacungkeun heula ku acungkeun heula ka luhur
Nah, harupat eta teh kalimat kantos hidup dengan jelas harupateun. Jangan aasena sareng Neng Desi kadang sabar, kadang tawakal, terjadi emosional di rumah tangga. Biasa nama anu sok nyeuneuh teh bojo. Maka aku ayeuna diseuneut ku bojona kedina dibatureun. Maka geulis papayun-payun dipotongkeun kuduaan atau tisu bilih panas. Nganggo tisu dipotongkeun kuduaan janten sifat getas harupateun emosional kedah diicalkeun dina rumah tangga. Janten apa silo-silo apanya? Nah, hiji, dua, tilu dipotongkeun. Alah regas, teu sawios. Lung dialungkeun ka peker tong ditinggal. Dipicen si keting ke belakang nih. 1, 2, 3 lung. Tos. Aya keting. Aya dong. Nah, dong ayeuna mengandung didampal agung dicepengan wae ku AA. Nah, eta dong dicepengan kuduaan. Dicepengan kuduaan. Upami eta dong didampal bilih ku basir. Janten eta dong teh mangrupikeun simbol aya indung telur. Neng Desi gaduh indung telur kagungan putra, kagungan turunan, mugia kagungan putra, sareng turunan anu saleh sareng anu salehah. Amin. Aduh kasihkeun. Nah, ayeuna ngawasuh dampal sampean. Nah, hiji wae sana anu tekan itu kanan ya. Mangga diwasuh sakedik wae. Nganggo tisu. Neng Desi eta jempol beli aku diwasuh banget. Diwasuh sakedik. Jantan kade Neng Desi umpami jelasnya pernah diwasuhnya mama pilih digembrok sirup eta jempolnya. Jempol mama pilih digembrok sirup. Magi ki Sunda mah teu poksan, jantan malapah jedel. Nah, maka ayeuna saparatos diwasuh dilebetkeun deui. Nya, saparatos eta pamingkeun biasa kapayun nuhun. Saena paratos payun aman. Sakedap. Ayeuna eta ketik sakedap nya sakedap. Asana sareng Neng Desi eta kendi teh aya simbol silo upami teu dibuka. Eta kendi kawinna tina kaneun. Nabi Adam alaihissalam kawinna tina kaneun. Urang sadena kawinna tina kaneun. Urang sadena kana adiguna, gaduh jabatan anu luhur, gaduh ilmu anu luhur, bagi rintangan alam keabadian eta amal soleh, amal jariah sareng doa putra putri anu soleh sareng anu solehah. Nah, janten asena upami saparatos ngalaksanakeun ibadah salat ngejeri maratan langit kocek maratan jagat bangsu muga ka Gusti Maha Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli waliwadaya warhamna sama membayar. Allahumma firli wali walidayya warhamna kama bayar sabiro. Ya Allah, mugia mikanya asih ka Ibu Rama Abdi, ka apa, ka mama, ka bapa, sapertos Ibu Rama Abdi, mama sareng apa mikanya ka Neng Desi sareng ka Asena salatos awit. Nah gitu. Siapnya, maka kaluhunkeun heula eta keti apa? Di tengah. Mundur diri dobis di tengah asana ketika di tengah ke tengah Neng Desi asana sampai ke tengah goyang digoyang asana sing enak kita goyang Neng Desi sing enak goyang digoyang ayeuna sing enggak goyang enggak lah sing enak goyang mun pada jantan rok mun banyak jantan budak hiji dua tilu makasih. Alhamdulillah bapak cobi eta agung eta ditinggalikeun dikeker dicepetan eta dikeker kuduaan dikeker maka salah jeneng bade aya sawer panganten mangga satu di bawah, dua di tengah, tiga di atas.
Bapak yang kami hormati, sementara mempelai sedang berada pose untuk outdoor. Terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati juga seluruh jajaran DPRD fraksi PDI Perjuangan dari Majalengka, kemudian juga seluruh anggota. Kami informasikan bahwa nanti setelah berganti kostum sesi nanti kita akan ada kirap pengantin. Setelah kirap pengantin saja nanti akan seluruh keluarga jangan lupa kemana-mana karena nanti akan ada sesi foto keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Rimba Organizing Mahasiswa Protes mengucapkan terima kasih kepada kami yang pada hari ini sudah membantu bersama kita di pernikahan Desi sama Asena. Semoga untuk keluarga nanti diberikan lancaran menjadi keluarga saya mawadah dan warahmah. Dan ini juga terima kasih ini pengalaman pertama bagi kami MC ya, kami dari Bandung jauh-jauh datang ke Majalengka dan bisa sama juga. Dan next semoga kita bisa bertemu lagi di event yang selanjutnya dan bisa bertemu sama. Terima kasih.